Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa atau para siswa kali sepuh anu nuju nyakseni ieu video edukasi tentang biantara sareng pupujian ieu. Mugia rahmat sinareung salam nyarengan Bapak Ibu saderek tina dama sehari-hari. Leres tepangkeun nama abdi Muhammad Raihan Nugraha ti kelas 8C. Abdi bade nyen tugas bahasa Sunda nu nyaeta njelaskeun tentang biantara sareng pupujian. Leres nu kahiji abdi bade ngajelaskeun tentang biantara heula. Wilujeng nyakseni. Leres abdi bade ngajelaskeun tentang biantara nyata. Biantara teh naon? Biantara teh nyaeta pidato, semacam pidato anu make bahasa Sunda. Terus jadi lamun anjeun nyarita di hareupeun loba jalma resmi terus nepikeun hiji maksud atawa piwurup make bahasa Sunda, eta ngaranna biantara. Mun make bahasa Indonesia mah ngaranna pidato, disebutna pidato, tapi intina mah sarua anu ukur beda bahasa unggul. Terus ciri-ciri biantara teh aya 4. Nyaeta nu kahiji pasti make bahasa Sunda, bisa bahasa Roma keur jeung babaturan atau bahasa lemes jang nu ka saluhureun lah. Terus nu kadua pasti diomongkeunna di hareupeun balarea atau jalma aloba. Teu kudu di panggung gede, di kelas ge eta disebutna biantara, jelaskeunna naon di hareupeun balarea. Terus nu katilu aya tujuanana, bisa mere informasi jeung bisa mere piwurup teh. Terus nu terakhir eta napi nu kaopat nyaeta aya struktur teh atawa runtuyanana. Aya nu kahiji aya bubuka, nu kadua aya eusi, nu katilu aya panutup atau aya panutup eta. Terus bedana jeung dongeng naon tah? Bedana jeung dongeng teh mun dongeng mah nyarita carita biasa gitu. Terus mun biantara mah nepikeun gagasan. Tah intina biantara teh skill nyarita resmi make bahasa Sunda di hareupeun jalma loba. Biasana dipake keur upacara atau keur lomba Agustusan atau untuk keur lomba di sekolah atau keur mapag tamu di acara nikahan, terus atawa keur ngebubukaan acara kos jadi MC lah mun bahasa Indonesia. Tah kitu teh nu disebut biantara teh. Tah leres abdi beres ngajelaskeun anu kahiji nyaeta eta tadi biantara. Terus ayeuna abdi bade ngajelaskeun anu kadua nyaeta tentang pupujian teh. Wilujeng nyakseni. Abdi bade ngajelaskeun tentang pupujian teh. Pupujian teh naon? Pupujian teh
nyaeta tambang atawa kawih bahasa Sunda teh. Nu eusina muji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasana dipake ku urang Sunda keur zaman baheula keur ngadakwah teh. Sabab teu kabeh bisa maca kitab Arab. Sejarah singgetna nyaeta ti zaman Wali Songo keneh. Dakwah di tanah Sunda teh make cara anu deukeut jeung budaya. Lian ti wayang. Nya pupujian ieu kulantaran nadana basajan teh rakyat leutik ge gancang apal. Jadi agama teh asup kana hate teh teu maksa. Wanda pupujian teh aya 3. Nyaeta nu kahiji teh pupujian tauhid atau ngajarkeun ngan Gusti Allah anu disembah. Contohna nu kieu tah. Duh Gusti nu Maha Suci hamba nyangakeun diri. Terus nu kadua nyaeta pupujian sholawat anu muja-muji ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu paling kawentar nyaeta sholawat nu kitu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Tah nu kitu tah. Terus nu terakhir atau napi nu katilu nyaeta pupujian nasehat anu eusina pepeling kayak atau tombo ati. Anu nyebutkeun ubar hate teh aya 5. Nu kahiji keur maca Al-Qur'an, nu kadua salat beuting, nu katilu ngariung jeung nu soleh, nu kaopat puasa, nu kalima jeung zikir wengi. Sekian ti abdi ngajelaskeun tentang pupujian teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos rengse wae abdi nepangkeun tentang biantara sareng pupujian teh. Atur nuhun anu entos nyakseni video ieu kakeun akhir. Abdi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun nami abdi Sipa Maulida ti kelas 8A. Abdi di dieu bade ngadugikeun tugas ujian praktek bahasa Sunda anu ku abdi bade disampaikeun nyaeta dongeng anu judulna Lintang leutik nu hayang ngapung ka bumi. Di hiji pojok langit nu kacida luhurna cicing hiji bintang leutik ngaranna Lintang. Lintang caangna ngeprang tur geulis. Tapi manehna sok ngarasa katiisan sabab peuting manehna melong ka handap ningali dunya nu bumi nu pinuh ku warna. Caangna lampu kota jeung caritakeun barudak nu keur ulin. Endah pisan dunia di handap eta bisik Lintang dina hate sorangan. Abdi hoyong pisan ka ditu ulin jeung barudak ningali kembang-kembang nu mekar ti deukeut. Batur-batur bintang nu sejen seuring ngadenge hayang Lintang. Hei Lintang, urang teh bintang, kawajiban urang teh caang di dieu pikeun nyaangan peuting. Cek bintang gede,
urang moal bisa turun ka bumi eta mah mustahil. Sanajan kitu hate Lintang tetep keneh saban penting manehna ngadoa serta miharep sangkan bisa ngarasakeun aya di bumi. Sahanteuna sakali wungkul nepi ka hiji peuting datanglah rembulan nu bijaksana. Rembulan ngadenge kacida ageungna ka hayang Lintang, tuluy imut bager. Lintang, abdi ningali kasucian dina hate maneh, kusabab maneh hayang teh murni pisan, abdi bares mere hiji kasempatan, ceuk rembulan. Bener kitu, memang rembulan panon Lintang beuki caang kacida banggana. Bener, tapi inget maneh ngan bisa jadi bintang murag sakedap hungkul. Nalika maneh noel kana taneuh, caang maneh baris leungit tur waktos maneh di dinya teh pondok pisan. Naha maneh tetep hayang. Lintang ungeg boga kayakinan abdi hoyong asal abdi tiasa ninggali. Lintang ungeg boga kayakinan abdi hoyong asal abdi bisa tiasa ningali kaendahan eta. Tungtungna rembulan nepikeun angin peuting nu kenceng. Hus Lintang tuluy ngaluncur turun ti langit, manehna ngarasa kawas keur ngapung. Kalawan bebas manehna nu leuleus ngaliwatan puncak gunung nu jangkung sarta ngaliwatan welungan nu herang. Seur sinar koneng emas nyaksakeun garis endah di langit peuting. Di handap jalma-jalma ningali tuluy ngagorowok bunga. Wah, tinggali aya bintang murag. Lintang kacida banggana sabab manehna bisa nyieun batur bagja. Ahirna manehna darat kalawan lembut. Hiji taman kota dina waktu nu sarua. Caang leungit sarta manehna rob jadi batu nu leutik nu herang. Tolong kasabudeureun kalawan reuas di dieu hawana seger, aya kembang mawar nu seungit, jukut nu hejo sarta manehna bisa ngadenge sora jangkrik nu keur ngawih. Rasana beda pisan jeung di langit nu sepi. Ujug-ujug aya budak awewe leutik ngaranna Dina nu keur ulin peuting nempo batu eta. Wah, batu naon ieu geulis pisan, ceuk Dina bari ngajemput manehna mawa Lintang mulang tuluy neundeun dina meja diajarna. Peuting eta dina ceurik sabab manehna sieun poek jeung teu bisa sare. Lintang nu aya dina meja ngarasa sedih ningali dina sieun manehna hayang pisan caang. Deui pikeun nanangkeun budak nu leutik eta, Lintang ingin pepeling rembulan, tapi manehna teu peduli. Manehna hayang bisa ngamanpaatkeun kalawan sakuat tenaga. Manehna ngumpulkeun sesa-sesa cahaya nu masih keneh aya dina jero hatena. Lalaunan tapi pasti. Batu leutik eta mimitina mancarkeun cahaya nu lembut tur haneut. Cahaya eta teu nyelaukeun panon, tapi cukup pikeun nyaangan kamar. Dina reuas tuluy imut manehna ngarasa aman sarta teu sieun deui. Ahirna dina sare kalawan impian nu endah. Lintang ngarasa bagja pisan sanajan awakna mimitina karasa berat tur cape sabab ngaluarkeun cahaya. Hatena pinuh ku kabungahan manehna geus ngalakukeun hal nu mangfaat. Nalika subuh mimiti nabrak rembulan ngagero manehna balik. Lintang, waktos maneh geus rengse, maneh kudu mulang. Lintang molong dina pikeun panungtungan kalina. Hatur nuhun bumi, hatur nuhun geus ngajarkeun yen bagjaan
pangagengna teh nyaeta nalika urang bisa ngamampaatkeun pikeun batur kalawan tulung ti angin. Isuk lintang ngalayang balik deui ka langit ayeuna manehna jadi bintang nu caangna kacida gedena leuwih caang ti samemehna. Ti harita mun anjeun ningali bintang nu kedip ngadipna paling endah di langit nyaeta lintang, manehna geus teu ngarasa katiisan deui kusabab manehna nyaho di mana wae manehna aya cahayana salawasna bisa mere hareup jeung kahaneutan pisan pikeun saha wae nu merlukeun. Geus eta wae nu disampeukeun ku abdi, hampunten bila aya kalepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana wilujeng sumping dina channel YouTube Bapak Haji Topik Yusuf ieu abdi bade ngadamel tugas ujian praktek bahasa Sunda anu dibimbing ku Bapak Haji Topik Yusuf. Temana nyaeta dongeng. Di hiji desa leutik anu tenang tur hejo nangtung hiji imah kai anu basajan. Di dinya cicing hiji indung sepuh jeung putri gelisna nu ngaranna Dara. Unggal isuk Dara mineng nyiepkeun waktos di hareupeun enteng ngagungkeun kagelisan dirina anu emang kacida matakna di kate. Samentawis eta indungna digawe berat di sawah unggal poe. Panas panon poe ngajadikeun kulitna kariput pakaianna oge geus lusuh. Sedangkeun Dara ngan ukur cicing di imah kalayan males teu kungsi ngebantuan pagawean indungna. Dara na tiasa ngebantusan ibu sakedap saur indungna kalayan lemah lembut. Tapi Dara ngan masang rarai ambek hate indungna kacida sedihna ningali hiji-hijina anak teu paduli. Dara enjing urang ka pasarnya urang kedah meser sababaraha kebutuhan cek indungna deui. Teu hayang Bu, Dara males, jawab Dara kalayan sorat tarik. Upami Dara hoyong milu, ibu bakal meserkeun bedak anyar nu dipikaresep ku Dara. Bujuk indungna ngadangu kitu, panon Dara jadi berbinar. Sae Bu, Dara bade milu, tapi aya syaratna. Ibu kedah lempang di tukangan Dara, ceukna. Indungna ngan saukur sedih tiasa ngambus napas panjang serta ngangguk kalayan sedih. Sanajan kitu anjeunna tetep nyaah ka anakna. Isukna maranehna indit ka pasar, Dara lempang dipayun kalayan sombong make baju pang alusna. Indungna lempang di tukangan bari mawa barang berat. Jalma-jalma di desa kagum ningali kagelisan Dara. Aya saurang nonoma nanya, "Ning geulis, saha eta awewe sepuh anu di tukangan anjeun?" Dara ngejawab, "Anjeunna sanes ibu abdi, anjeunna ngan saukur pembantu." Hate indung kacida nyerina ngadangu eta kecap cimata ampir murag. Jalma sejen oge nanya deui, serta Dara terus masihan jawaban anu sarua. Nyilakakeun hate indungna. Indungna lempang bari tunduk, cimata mimiti ngeclak di tengah jalan. Anjeunna eureun ningali ka langit kalayan hate anu remuk.
anjeunna ngadoa ka Gusti. Tiba-tiba langit anu tadina caang jadi mendung, kilat menyambar, hujan turun ka cidaderesna. Dara ngarasa bingung jeung sieun nalika sukuna mimiti karasa kaku. Saeutik-saeutik ditungtung sukuna robah jadi batu. "Ibu, aya naon ieu?" cerik Dara kalawan sieun. "Ibu, hapunten, Dara janji bakal jadi anak anu hade," ceurigna. Nanging robahan eta teu eureun, sakujur awak Dara akhirna jadi patung batu. Anehna, cimata masih ketingali ngalir dina raraina anu geus jadi batu. Indungna ngan tiasa ningali eta kajadian kalayan hate anu pilu, tapi oge pasrah. Jalma-jalma desa ngariung di hareupeun batu eta, ningali kalayan rasa kagum jeung sieun. Tapak cimata masih katingali eces dina rarai batu Dara. Saorang kolot desa ngajelaskeun eta teh batu ngarojong atawa batu ceurik ti harita. Batu eta nangtung di desa minangka pangeling-eling anu sepi ngeunaan pentingna ngahormat jeung nyaah ka kolot. Saban jalma anu ngalangkung eta tempat sok emut kana carita tragis Dara. Dina dongeng bieu kudu dijadikeun pelajaran pentingna hormat nyaah ka kolot. Sakitu we dongeng ti abi mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana ngawidian abdi ka desa Tuminah ti kelas 8B bade ngadugikeun ujar praktek basa Sunda. Dina kesempatan ieu abdi bade ngadadankeun materi dongeng nyaeta carita rekayaan urang baheula nu pinuh ku pituduh. Judul dongeng anu bade abdi dugikeun nyaeta Sasakala Tangkuban Parahu. Baheula aya doyong sumbi jeung anakna Sangkuriang. Maranehna boga anjing ngaranna si Tumang. Hiji poe Sangkuriang moro jeung Tumang. Tumang teu nurut, Sangkuriang ambek tuluy maehan Tumang. Dayang sumbi nyaho manehna ambek pisan. Si Sangkuriang dipaehan ku centong nepi ka tatu. Sangkuriang kabur ti imah. Tahun-tahun saterusna Sangkuriang geus gede tur gaga. Manehna panggih jeung awewe geulis nyata dayang sumbi. Duaan teu nyahoan eta teh ilmu anak. Jadi bade rarabi. Pas bade kawin, dayang sumbi ningali tatu dina si Sangkuriang. Manehna kakara nyahoan eta teh anakna. Dayang sumbi teu da ikut kawin. Paya Sangkuriang gagal, dayang sumbi masihan sarat. Jieun situ jeung Parahu dina sapeting. Samemeh hayang korongot. Sangkuriang dibantu ku jieun hampir hasil. Dayang sumbi sieun tuluy ngagebrongkeun boeh leureum kawetan sangkan siga beurang. Hayam oge ditah kong korongot.